teras di sekitar dan kampung kurma daya obat pembaan. Alhamdulillah proses kebangkit di SMA Negeri Hiji Mananjaya. Mudah-mudahan ada yang manfaat. Kesenian angklung Bucis Landung dikembangkan di SMA Negeri Hiji Mananjaya. Kalangkungan gerakan seniman masuk sekolah. Kesenian angklung Bucis Landung dimainkan ku sorangan tapi tetap kulobaan. Dipigawe babarengan sauyunan. Najan beda-beda nada atau napi warna laras. Beda-beda wanitra atau napi alat musik. Tetap mudah hiji tujuan. Sarinduk saiga sabobo sapihana. Kacai jadi saluwi, kadarat jadi salebak. Ieu mepelingan. Sangkan urang salawas naya hiji. Barang rampak sauyunan bari sadululung. Kuring awi anu hirup kudu hirup. Kuring awi nu disada kudu bisa nyuara. Kuring awi nu nulis jujur dia tali. Sok sanajan awi dipotong-potong, disiksik, dihinis jadi tali. Watak awi, karakter awi teudeung nulis jujur dia tali. Pon kitu deui urang Sunda kade ulah leungit jati diri. Tong lepas watak karakter kasundaanana. Awi tara hirup sorangan. Gegeh ngariung sadapuran. Hirup tekap pakia-kia. Hirup sarungkun bari rukun. Sauyunan bari sadululungan. Hayu urang bebarengan ngolah hate ku agama. Sangkan hidup tentrem pintri. Hayu urang ngolah raga ku olahraga. Sangkan urang sehat tur kuat. Hayu urang ngolah rasa ku seni budaya. Sangkan boga rasa rumasa. Hirup repeh rapi tentrem pintri. Hayu urang ngolah pikiran ku pendidikan. Sangkan urang singer pinter baja salalamina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Hayu urang pancekeun kaimanan dina katekanan. Acan ya? Larapkeun kaislaman dina lalam Sataya. di alam dunia. Sangkan katara nyata bangsa jeung budayana, manusia jeung kemanusiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd.
sakitu Bilaran Angkung Kunci Sambung Hapunten Pangtos Kurang. Saya bibit jogetnya naon atuh? Sarang